Oke Sarmang, lanjut di video part 2. Saatosna saya nyepil Desa Mekar Laksana. Ye jalan anu bade menuju ke kantor Desa Cihanyir. Apakah betul Sarmang ini udah termasuk wilayah Desa Cihanyir gitu? Ye nami lemburna naon Sarmangnya? Ai jalanna makan Jalan Jaya di Karta. Gitu ya. Kaditu ka mana Sarmang tuh jalan kaditu aya iya aya pemotongan deui teu ka Cinangka gitu misalnya anak tawa ka Cikancung Girang. Saya can pernah kadinya. Ayeuna orang paratkeun ye sepil jalanana. Mudah-mudahan tiasa kasepil ka daerah nepikeun ka Cinangka. Eta ge lamun teu kaburu lebet order nya Sarmang. Tah Sarmang lamun urang ka kiri berarti urang erek ka SMAN hiji Cikancung. Saya ke kanan, kan tujuan saya ke Cicalengka deui Sarmang. Ieu mah bari ngadaguan order we lah. Oke Sarmang. Ampul-ampulan jalanna ieu teh Sarmang padahal kita jalan kabupaten, Pak Bupati. Kita jalan kabupaten. Cek we na Google Sarmang teu percaya mah. Tingkat perhatian anak ge harus ku kabupaten gitu gitu. Pokoknya mah anu masih kena ngaranna jalan Ciawi Ciluluk atau Ciawi Tali atau jalan kabupaten. Cek di Google Sarmang da ayeuna masyarakat yang bisa mengakses masalah status desa, status jalan, status lembur bisa Sarmang. Nah, ieu meureun Bojongkaso teh Sarmangnya da ieu ninggal aya SDN Bojongkaso. Nah, SDN Bojongkaso nya berarti ieu. Nah, Sarmang lamun anu ka kanan eta teh leres anu bade ka Cantilan lain. Anu kaditu tuh anu kaluhurna teh SMPN 3 gitu, SMPN 3 Cikancung gitu Sarmang lain. Asa pernah sekali kadinya gitu Sarmang ngan aktif di media sosial jadi ku saya tadi sepil pas tanjakan teh edun pisan eta tah. Dadi heula dina aplikasi alamatna Cantilan gitu. Aduh, iya sekelas jalan kabupaten kieu atuh. Ampura lain musik-musik Kang Dadang gimana, tapi saya mempertanyakan masalah jabatannya untuk masyarakat kan gitunya. Jadi sifatnya lain personal gitunya kade ka pendukungna nya. Da bigeu ka ti heula nyolok atuh Sarmang. Sugana merek mawa perubahan gitu dina 2 periode bagian Cikancung Cicalengka atanapi nagreg di aralusan jalan kabupaten. Nah gitu Sarmang. Mentaku saya tinggal di kitu oge gitu di pas pemilihan gitu. Mudah-mudahan ya. Tapi mudah-mudahannya Bapak Bupati kaha hareup nama mungkinnya diperhatoskeun nya di Cicalengka. Cicalengka teh Bandung Timur paling akhir Sarmang. Beungeutna kota Bandung ti arah selatan. Antara Garut, antara Kabupaten Tasikmalaya. Jadi orang Garut sareng Tasik bade ka Bandung teh ngalewatan heula ka dieu Sarmang. Antara ka Majalaya, antara ka Cicalengka, Bandung Timur paling akhir. Nah, kadieuna mah tos geunaheun. Bapak Bupati alhamdulillah mugia sadayana di hideungan ieu nya. Masyarakat warga Cikancung dan sekitarnya menaruh harapan gitu dalam segi infrastruktur jalan kabupaten terutama. Pasti bakal badu nyerang ieu mah Gusti. Ieu lagi keur ngoyang-ngoyang jalan Warung Lahang anu di depan SDN hiji 05 Cikancung. Aduh, seranganana bos. Karena inbox komentar sampaikan kalau badu nanyakeun lamun maneh nyaho cenah sok sabaraha anggaran anu dibikeun kabupaten ka desa. Nah, dinyalahkeun jeung nanyakeun ka masyarakat anggaranna sabaraha. Eta mah tugas pamarentah maparkeun ka masyarakat. Jadi pertanyaan teh asa tibalik gitu. Ku saya teh Suryane pas ditinggali foto profilna. Waduh, ieu mah teh PP mah basis sapan lah disapan, jangan orang sapan itu siapa gitu. Pantesan gitu sampai kan nyerang guys aja, tapi dah saya sanes nyerang personalnya bapaknya hapun, tapi mah iya ukur mempertanyakan masalah jabatannya. Sedang jabatan itu amanah dari rakyat untuk rakyat, kebijakannya itu berpihak kepada rakyat, apa yang diinginkan sama rakyat kasih
jika anggarannya sudah ada. Itu sebenarnya. Ampun para alun kudu nyerang ke personal mas Remang. Dah saya kayak nyaho nanti kalau bupati ilmu agama halus wawasanana tinggi atuh gerakkeun teuingnya teuing oge ngan ieu mah kusabab memegang amanah jabatan sebagai bupati Bapakna Kabupaten Bandung gitu. Jadi saya sebagai masyarakat ataupun masyarakat yang lainnya mempertanyakan perkembangan kemajuan infrastruktur jalan anu aya di Cikanjung atanapi Cicalengka gitu we ngumpul sareng nyata ka hareup tentos perempatan Cinangka sareng di dieu kecamatan Cikanjung teh tah. Aduh ieu sok sieun heueuh jol ngebebet eta inbox jeung DM tah kantor kecamatanna. Oke sareng ngatos heulanya sakitu lawel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.